Jadi kieu jangan ceng. Lamun aya anu nyarios haram ngangge kopiah hideung cenah kedah digentos ku kastrol. Tah. Baledog nu kitu teh ku kastrol ieu nya. Make jeung diharamkeun kopiah hideung kumaha caritana cenah teh ieu. Ngalieu. Lamun aya di nya anu ngaku cenah pernah ngobrol jeung bidadari jeung cacing jeung sajabana. Teh teh ngalinur eta teh jalmi nu kitu teh keur ngalinur eta teh jaceng nya. Ulah pati didangukeun gitulah. Ulah sok ditaluturkeun ayeun teh. Pan geus sidik beureun sasar, pan geus sidik sasab ulah sok pada naluturkeun kitu ieu nya. Kada ieu aing palalaur. Tah ayeuna kumaha lamun aya anu nyarita tentang hakikat marifat gitu. Siki jeung sajabana keur naon salat da cangkang cenah salat mata. Nu kitu ge teh kade ulah janji dituturkeun kitu nya. Ari nu diomong-omong marifat hakikat gitu ayu wudu jeung adus pabaliut tah. Nu kitu ge ulah sok pada ditaluturkeun nya. Gitu ulah sok ngahinakeun kana syariat naon ge da kudu saimbang lain goreng torekat hakikat jeung marifat tetapi tetep urang ge ulah tinggal kana syariat gitu jangan cenah ayeuna naon teh so aya geuningan jelema teh nu kitu ya mah bisi gitu bisi aya pemahaman seperti kitu kada tong dituturkeun eta teh nya jangan cenah ngalinur.